Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi teh Nova Fisabilillah. Abdi teh di kelas 12 A Farmasi. Di dia abdi bade nyaritakeun judul carita Fabel anu judulna teh Kalenci jeung Kuya. Jadi caritana teh dina hiji poe hirup kelenci anu sombong. Poe eta Kuya keong sibuk ngobrol. Hiji kelenci datang kabur ngaliwatan duaan eta gancang. Yen eta nyieun lebu ngapung sabudeureun aranjeunana, dua anana langsung baratuk-batuk. Kuya keuheul ngagaroan si kelenci lantaran asa teu dihargaan si duaan etana teh. Sanajan kitu, kelenci kadon leuwih moyok duaanana. Si Kuya tuluy nantang si kelenci keur balap lumpat, tangtu si kelenci langsung narima bari seuri nyedek. Kusabab kelenci yakin anjeunna bakal menang, isukanana teh poe balapan. Geus anjuk sarta nalika balapan dimimitian kelenci langsung lumpat gancang ninggalkeun Kuya jeung lumpat gancang terus si Kuya teu ditinggalkeun jauh. Kelenci babarak katakan si Kuya bari lumpat. Tapi Kuya teu nyarah, manehanana terus lumpat sakuat-kuatna demi kareueusanana jeung babaturanana. Nalika anjeunna ngadeuketan garis finish, kelenci mutuskeun istirahat sakedap di deukeut tangkal bari ngadahar wortel. Ti kajauhan, katenjo Kuya lumpat ulet kekesangan tapi tetep lumpat. Kusabab geus wareug, kelenci mutuskeun pikeun sare sabab nyangka Kuya bakal lila nepi ka garis finishna. Ningali kelenci nu keur sare, Kuya jeung sakabeh kakuatanana ngagancengkeun lumpatna ujing nyoba ngahontal garis finish nu kahiji. Nalika kelenci udang telat, si Kuya teh geus napak dina garis finishna. Jeung kelenci eleh ku kaangkuhanana, sato-sato oge susurakan jeung ngarayakeun kamenangan Kuya kasabab kagigihanana. Boh sakitu anu dipikahatur, abdi nyuhunkeun mikapunten bilih aya kakuranganana atau salah katana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.